cara Ki Bustomi karena Ki Bustomi teh lain ngaji na gagahna baheula kadira aja pinter ngaji ra kaya hoa zamannya na gelut jeung jaro karis nyahoun kabeh ku memang kagagahan Ki Bustomi begitunya na diudag jaro karis Bustomi naik hartok jaro karis naik silima mobil jawara hadang tembak ceger turun ke Bustomi di harapan jaro karis sakitu buah pestol bawa kaulinan bisa piking atuh Soeharto di tukangna aja sorbanna dikebutkan set ke Bustomi alima cek jalan mana nu asli aing ulah dulu telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustomi eta pestolna raga ka handap je Ki Bustomi jaro karisna pestol raga plek oh tah nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ya sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi punya pakai ngebutan jahe bae aduh teu beres tuh lamun urang baheula inget akhir zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lompat ka laut ingetan teh lompat ka laut haju sorbana nyana teh di laut teh eta sorbana pake ngawadahan peluru di laut tadi langsung dibawa di ke darat Belanda lalumpatan kabeh jadi sorbana dibikin ka murida tajang sia mau murida geus bungaheun biasa pake ngawadahan kalapa punya ya Allah ya Rabbi Masya Allah para hamba-hamba Allah nu diijabah doa na saat-saat urgen wah ya nah iyalah tenar tuh Ki Bustomi bangsa tahun seberapa kula keur beujeuhna kitu ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustomi harita bah kapanggih teh jeung Abah di dieu ka dieu pan babaturana carita Ki Bustomi bae aya Abah mah babaturana jeung kakakna Ki Bustomi mah adina lamun ka Ki Bustomi titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beasna make celana pendeknya nanti deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ke jendela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka ditu geus teu kadeuleuan cakakan aya duit teh mana ibu dah diudang deui wae tapi aya duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak eta teh orang ngahaja heureumnya eta Ki Bustomi kadira alakrab Abah kakak aja Ki Bustomi eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku Abah di Lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh boh kiai masuk kitu entah nyawa babacaan anu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia oh
parang sana. Oh, kipudoli geus kieu bae. Naon. Tuh kudu ojol jeung sapi atuh. Aja geus beres. Wah, langsung dibaca sambarangan cakabat ya. Langsung diturun-turunkeun kos kitu mah. Seuri we henteu cek atuh. Eta lah aya babacaan jang perang. Entak lawan perang ate bang kumaha gitu kiai mah tuh tenang we sia tila. Kiai mah embung tila. Teu beres tuh kiai. Brengsek. Tah. Lamun imah misa nu ngajagana aya ngan dhaif la yubali. Atuh henteu dipeduli kos kitu mah anggap eueuh nu ngajagaan. Ya Allah ya Rabbi. Tuh ya. Tawa aya nu ngajagaan jelema kuat imah misa. Kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan bujan beutong geus dibeten-beten kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejap kotok termasuk nyana ngejap deui. Tah, eta kos gitu tah. Ieu gagah. Ya kibu sobeta keur ngawirid eta tah. Ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ya. Ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna. Namun orang ripai colok pan make jarum. Cek, mun masih kene asup cabut, lamun aya getihan kene can jadi. Colok cek pakai jarum, namun cabut jarum gitu getihan lulus berarti. Nu paling lulus buat colok jarum tidak asup eta karak ripai na jadi eta lamun hiji ripai kos gitu. Haji Pedi pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum luhur teuing make bulu eta make naon gitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tah juga tihan teh lulus eta tah geus dianggap kusasa ge geus dianggap. Nah kibu sawi lain begitu tas ngawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh. Dia emang kumaha gitu naik ke tanggal kalapa jara mah lantaran lenger ti leuletik naik wae mah teh aing paer-paer hirup-hirup geus datang ka luhur ngaragakeun maneh geug we ya teh naon tah ku yakinna ka ilmu sarua aja pede geus gitu ngawirid naik ke tanggal kalapa naik datang ka luhur nya embung ngaragakeun maneh endahan ngaladowegan set kumaha datang ke kuari nu ngajadikeun satpam macan ya Allah ilmu datang ke kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak-tonjok tungkas tangkis golok golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna lamun misalna sedan main di handap juak kabacok nyana bisa gitu tidak guru siap kakarak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sedan kabacok yeuh siapa kena ini kumaha geus kieu Allahu alam
Guru bertanggung jawab guru. Gua juga di guruan kos itu mah. Teu bertanggung jawab atuh guru. Waduh, teu beres tau guru. Ya Allah, ya Rabbi. Eta guru penja. Kesaktian Indonesia ieu terketahui nu sebenarnya mah zaman Belanda. Ya orang Belanda jarago orang Indonesia mah. Sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang. Dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia. Blon kan kos kitu ngaranna. Tah eta orang Indonesia. Aduh, Masya Allah. Panggil di seorang. Siapa bisa baca Quran? Bisa. Coba baca. Baca Quran. Diamalkan tuh. Untuk. Sih gawe naon bae. Orang mah di dia neuleuh pan. Nu di luar naon sih eta? Naon sih eta? Teu yaho pasti ada tuh. Nu di tangkal Ambon mah naon sih eta? Ya sabodohnya ana, hubungannya ana. Ada gedan tukang uduk bae ngaji. Wa yauma nasurum jami'a dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, jami'an kabeh, jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun teh ai nu kataklif teh hiji golongan manusia, dua golongan jin. Eta kataklif mentak di Mekah aya masjid jin ge. Ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin. Mantak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tak lewat masjid jin aya eta di dinya tan mantak sing hade di dinya mah sing hade masih kene loba eta jin di dinya bareng neuleuh aya nu ti Bandung jinna anu tempat neglang jin lah. Tanyaan ku urang teh mana ya jin melulu ya. Nu eueuh teh ti Cilongok doang eueuh. Ieu mah sepi. Ti Cikupa loba bojong pang loba na. Woi, jin bojong daratang ka dieu. Eta masjid jin. Jadi kabeh ieu dikumpulkeun baik manusia maupun jin. Sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin, jin aya nu kafir aya nu mukmin. Ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana aya nu biasa-biasa bae kitu kene nu mukmin aya anu sekedar iman doang tapi maksiat aya anu memang sejati imanna kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia diudangkeun ku Gusti Allah mimiti ditiup rak kabeh nagaruling ngugulimpang kabeh gunung-gunung anu laluhur gedong-gedong laut kabeh rata setelah rata tiup deui bus hujan cai mani tek 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 maruncullah manusia ti berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang zanab cungcurungan kajenting poeh di mana bae zanab nama cungcurungan nama ieu aya bae kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah bea awakna bea tulangna cungcurungan nama tetep aya bae jang pijadieun engke ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kostoge plek 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 plek. Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100, aya nu 1000, aya nu 2, aya nu 3, aya nu hiji di Irak, di Iran. Wah, pokoknya di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Australia, kabeh Eropa kabeh hararudang. Wah. Geus eueuh laut rata kabeh
geus tatangkalan rata kabeh panon poe ngan saukur sahasta sadepa bayangkeun digiring kabeh ku malaikat ka mahsyar mauqif ngaranna di mana eta teh letakna mun kuari diperkirakeun hasil daripada riset para ulama ti Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh nu mantak Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat cileuk Kangjeng Nabi teh aina ummati ieulah Kangjeng Nabi urang henteu mana pamajikan aing teu mana anak aing henteu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung aina ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati bapan urang ge termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake kainget teh umat pan urang hudang sare kumaha nu dia hete urang coba ge urang-urang tet urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB dia teh urang SBPT can kumpul sial jasa ieu urang hese eta lamun aya jelema nu keur boga warung gudang warung aing nu muka nya gitu lagunya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu hudang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya showroom aing ieu motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta hudang teh naon anu di benak hate sok gerak aja di kumaha ge aya jelema keur bogoh ka jahe begitu hudang euy bibir nu aya jeung hunung gitu gunungna Masya Allah pantes heuy pamajikan ngalamun lain ngalamun mikiran eta pikiran naon rahasia aya jero hate sok daol geura di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan mah jadi pemerintah ketua rombongan da ieulah teh karaya kabeh nu mantak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah ka batur begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tak ingetna ka Allah insyaallah jeung sabaraha ieu jam 2 salat ka Allah hudang hees tah nu paling penting mah ta eta teh ya barometer urang aing begitu hudang es nu dipake kainget naon aya nu hudang es gurutak kopi heula pohara apa tah hudang es geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ka mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah hudang heesna ingat ke dunia apa ingat ke akhirat apa ingat ke Allah etalah dicoba geus bae kaburu maca doa-doa acan manu karena itu mah udah usap banget alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur jam sabaraha banggi deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena maca doa aing teu kadenge ku sasaha tapi gegeraan jana kacai teret langsung akaman sholli fardhu subhi rakaataini qadhaan deres kene tadi deres kene ye wa yauma nasuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu muasim wabeh dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh kuari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kuari jin teh pamari lu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parang sana kan ngarupa apa ngarupa Haji Udin Haji Opik nu
anu ngarupa Haji Arif jin eta dirinya nangkot bae di luhur pudak gitu nya dan milu di luhur pudaknya nah ye bebelu ngadekeun bari geus ribet jin teh sia keur ngomongkeun aing cen eta aja lamun aja lemah ditumpakanana baman ye tiupan celina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ya bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang deuk merenung dina thariqah mah aya zikir Perum teh seakan-akan orang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae ditapakur ge perum mengalihkan sebab anu ngahayal ge perum kan anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ieu usaha kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan perem ya ke perem bakir hayal mantak tapakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tapakur mah aya kolom-kolomna mantak teu sambaraga atuh nuduhkeun mah tapakur teh pacar ngahayal lain aya tapakur naon tingkat mana itu hampir sarua aja ngahayal kos gitu lain nu ditapakuran teh naon napakuran khalqu napakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif ke tempat nangtu rantung kabeh jelema Allah anu teh digiring kabeh ka baduy ka giring bae kabeh kuari mah manehana lang teu asa digiring aya naon dararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok ngaing ujarana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah kagiring bae kagiring kabeh ois pokona manu gunung karang demi gunung karang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata ya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya ta'aqabuna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalagaan di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mata urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan, Libanon. Aya nu setahun sekali, aya nu sebulan sekali, anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna. Tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah. Dilangsungkeun engke ka Gunung Qaf. Surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana
rentul ke jin kadele malaikat kadele urang mau nyaritakeun kos itu apanya atuh sia kerja ditakeun alam tak kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya mah pengertian atuh geus betah di dinya bae atuh sia pamau bodoh los tak kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal musyarikina magharibina min ila qafin ila qafin tuh aya mengentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya nanti nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya. Nah satu ketika kapanggil jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya kitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia Amerika Afrika Australia benua gitu Eropa tah ieu mah di luar anu 5 eta mana ya dibejakeun ieu adalah Qaf tempat para malaikat tempat para jin anu bararesih tempat para wali nu bararesih kok kula bisa ka dieu maha kawasa Gusti Allah langsung nya asup Islam tidinya balik bray deui nyebrang deui bray aya hasil riset penelitian nya akhirna asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam ya nu di imah bae anu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang termasuk insyaallah datanglah urang ka mahsyar datanglah urang ka mauqif baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman geus tah mah nu kafir aman sarua bae tinggal ngakejeburkeun doa bendera masing-masing aya di dieu panggedena bendera Kangjeng Nabi urang wah bacaanna la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca ari lebaai tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal geus langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun sing hade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha ge neangan Golkar di ditu blon teh budak ustad deui tolol batur tipu doli masalah lah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya ketua Golkar ge geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nyana geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari maya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan kieu nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hidung yang ti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser babeh Sukabumi datang naon yang ukur si muda-muda aya
repet naon wah aya repet batu Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya yang dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta kos kitu eta karena bergaul jeung jin ieu aya Al-Qur'an lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu abeh sing hade ya ieu bergaul karena jeung jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha ini kan lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais jin bagi kabugis para jin masyaallah karim model lihat yeula ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan deuk hajat hujan kajen kukuman lapor sia kai aju kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat aju ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing di wilayah aing hampura ayo gara-gara dituguan gua aing dieu ulah salah handapna rotian sial jasa teh setan ayo pada tersia nu sok kararitu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi laut abdi datang ka dieu kunaon dikebat-kebat enak iya aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mau loba mah bisa pakai ngabangun ingat apa kuat aduh setan juri goblok ieu kunaon kararieu ieu dah geus etalah nu kos kararitu di mana teh tempat-tempat tu kararitu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana karena tuh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panpun geus kadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu ternyata tah eta kepalana ge rombonganana aju ngabar lagi bae pan anakna percaya pan nutu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu
aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ya ulah lo ngomong aya di Yogyakarta Masya Allah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbai ta eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin tah naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbai hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah si amisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah 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 tekebal aya naon ya Cirebonan eta sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultananana geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultananana mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Banten etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula neuk geus yaon dia nyaon teu aing aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas ya nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan manya namun sia yang saraing gak dia ku aing dipandian tuh ulah lagi gede jas ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang sok aja calutak sia ka guru aduh wahara jasa unggal daerah encan urang ka ditu ka Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kena leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui di ditu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kang ngegeder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh aya nu jelema hiber di luhur ngeong
cek Amerika, waduh mesin apa itu ya, bingung aja orang Maluku emang tuh bisa berpisah. Ya Allah ya Rabbi, itulah Indonesia. Eta ilmu jin lu kasar itu, ilmu jin aya di dieu. Nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu, oh ambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan, sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setan, setanlah jadi kepalana, seri setan, seri juri, seri jin, dipermainkeun ku aing sia. Sakali nyana nu lurus, dua kali kali itu ngaco. Gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang, tiba heula jin hayang menguasai urang. Ketika urang digiring kabeh di mahsyar, datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai perkumpulan jin, setan, curi. Cari cing setan. Qad istakthartum minal insi biigwa. Maneh geus pohara pisan waktu di dunia. Bergaul jeung manusia, nyasarkeun manusia. Loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh. Wahai jin, wahai setan, jore, maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan, berubah suarana, berubah akhlakna, berubah tingkahna, berubah syariatna, sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad, nuturkeun syariah. Nah sia kuari bakal diadili. Tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Cak dukun-dukun teh, cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh, nu pernah ka Gunung Kawi teh, pernah ka Cirebon teh, pernah ka Daeng teh, Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna, Sukabumi na terus ka Pangandaranana, unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu. Nah iya dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakeun. Etalah pecinta para setan, para jin, ngomongnya nanti di hareupeun malaikat. Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta baduna bi badin, kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami, sebahagian golongan manusia osok ngalep senang kebahagiaan jin, kitu kene jin ge da sok senangeun ke kami, ngaku nyana dirinya ikror lantaran deuk diadili intafal insubita zinil jinni lahum asyahawat. Aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu, mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit, hei sia fasilitas aya di sia mobil, sia aya siana keur sehat haju siapan ngora keneh duit, sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapenang panitah aing cak setan. Atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel, sia teh kapan dagang limbah, babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah mah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya, hayang nu hidung leteng aya. Ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana, sia hayang Amerika aya, sia hayang Inggris aya, sia hayang Belanda aya, sia hayang Jepang aya, sia hayang India aya, sia hayang urang mana, hayang Malaysia aya, hayang Thailand aya.
Komo orang Brebes mah Ambalaya, Subang, Karawang, tama teu kudu ka hotel teh mah. Tah di dinya ge kawasan Ambalaya. Lu bener ye. Pan kanyawan atuh pan malam baru sempak Ambalaya di dinya. Ditanya ya merekan pan di bordil merekna ge Subang, Karawang, Cianjur. Tuh, nu numbakanana Bojong, Cikupa. Terus mana di Ketos, Putat, Pasar Kemis. Nu eueuh Cilongok doang. Orang mucikarina Cilongok mah sial. Masya Allah. Iya dia diling ke istamta ba'duna bi ba'd. Kami teh ngalep manfaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan. Cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae. Kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd. Tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pemerintah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunanan di pusatna tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu ku urang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunan nu geus kadeuleu eta geus hese caritakeunana kos itulah setan deres ka pamarentah mah tengah digoda ku setan ge deres pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah manta kunaon neangan dunia masalah engke ge ari geus yen pasantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teruntungkeun numpakan kiai ayo sih ulah sok cicingin saya jadi kiai ki ngamagahan ngaji ambil julumnya sorok aju cicing bae kos kieu saya jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuh wauhan si anu ke sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu negara DPR nu negara kajeun teh mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis salim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge geus di kiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis bukan bisa disebut buya sia setan aya bae nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang praktek teh tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat ezian teh nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai ge lelu goblok ieu dongeng setan nih jas siapan cara di setan kabeh pan ieu kos kitu tah masyaallah karim ieu horeng Al-Qur'an qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya di dinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd
setan bungahan jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya. Anak ketika orang ngemat ayah bahasa ngemat setan ngemat jin, ketika dikemat jin ayah aju jin nuduhkeun meuli sia teh tah atuh kuari mah alat-alatna naon diantara alat-alatna tah meuli apel jin ayah bahasana, jeruk jin ka dituna, anggur jin ka dituna, hayu segala jin petakeun ku sia tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seungeut ku urang aju dararatang we wah anu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka layu eta nu jambringan datang wah iya ya daun di ditu cenah tuh aya merah delima gabang merah delima mah dek didatangkeun ku aing kuari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah kurang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo heuh jangan naon tuh boga anak icupan. Halo Gusti Allah aduh cabut dah aya nu muriang naon lemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ge keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tah mah paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cak jin teh loba jadi sukuna euy kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu saja lo mana belajar mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun diciluan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili ke bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladhi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti ka abdiane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ieu teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur jurik nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ielah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang memuriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahankan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan manusia tibibiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu beuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah aya geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di
jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo gerak undang jin teh ketikeun suku 3 kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ketika datang ngabentukna aya nu ngabentuk jin aya nu ngabentuk maung enak tuh bosok serang jinna kurang ngerti lain diserang endahan kaserang tadi itu aduh hayat sekarang itu udah naon nah, secara lahiriah ke bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas dong ulah kencang teh besi keluar kaca papat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal dimurah-murah karamah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakara kiwari basa bodoh deuk dikumaha-kumaha ge tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakara mujizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret na atuh ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kaharep teuing geus ieu bae politikus dangkal nu dikaharepkeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun masalah kege karasa ieu karusakan anu moal teh ka kiai-kiai deui bae ji kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datang ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jana di setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ke begitu diadili annaru maswaakum sabaraha taun di neraka khalidina fiha tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka nggak monyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat blon teh si jelema neraka khalidina fiha jeung jin-jinna jeung setan Masya Allah nungkap pocong aya pan dengan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana khalidina fiha anu kabawa ku sawah jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi baling ngabono annaru maswaakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya sa pangeran Allah
nabi kangjeng Nabi Muhammad siapa sok sholat apa lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere iya iya illa ma sya Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan